tempat bumeta ci surat waduk mapalis almenda jadi ciri tempat pangbalikan. Aduh kata gede alam indah pawanangan lembur kuring panin. Aduh kata gede lembur kuring panjikan yang ukur tinggal lamun wayahna urang paturai korban dengan pangwangan. Tempat bumeta ci surat waduk mapalis almenda jadi ciri tempat pangbalikan. Aduh kata gede alam indah pawanangan lembur kuring panin. Kata gede lembur kuring panjikan yang ukur tinggal lamun wayahna urang paturai korban dengan pangwangan. Langkang dina lamunan nyawan lembur sorangan.
Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endana rasa. Saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisir basisir laut pantai caritanya di dinya urang teh wakca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas katineng rasa. Saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu moga laksana panaca. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endana rasa. Saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisir basisir laut pantai caritanya di dinya urang teh wakca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas katineng rasa. Saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu moga laksana panaca. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas katineng rasa. Saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu moga laksana panaca. Mega Sutra di langit pantai carita.
Dina lembaran melakon hanya kaki mantan diri kata Dina lembaran katresno hanya ringkang can kasuran diri tapi Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala hayang siga lalaki. Ada independent woman. Cenah emansipasi bari utek na teu ngarti. Bisnis berang penting, bisnis naon duka teh teuing. Salakina di imah ngajaga tulang panto, anakna diasuh cukup khusus terjang babu. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepkeun ti salaki cenah duitna teu cukup wae. Emas berlian rencem ngaku bati tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawak. Awewe nu kieu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tukang jaga. Nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern,
modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang siga lalaki. Ada independent woman, independent woman. Cenah emansipasi, bari putek na teu ngarti. Bisnis berang penting, bisnis naon duka teh teuing. Salakina di imah ngajaga tulak panto, anakna diasuh cukup khusus terjun babu. Hayang mobil mewah, ngabelaan jadi runtah. Ngarepkeun ti salaki cenah duitna teu cukup wae. Emas berlian rencem ngaku bati tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa rupa bayawak. Awewe nu kieu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tukang jaga. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kieu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tukang jaga. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kieu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tukang jaga. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kieu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tukang jaga. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Harita wanci sarepna, hawan-hawan aya sora, semunu ngahudang rasa, ngalilirkeun di pikiran. Hati kacil
duka ka mana leosna. Mani nyeri teuing diri asa teu aya pisan hargana boga bojo ka jalma nu aya mun indit-inditan bara bebeja. Kieu deui abong-abong ka jalma anu teu boga kasalaki teu aya ajena lamun diomongan musir sangeunana indit imah cenah arek kakolotna pareng diteang teu aya jentulna. Sabaran teu beunang disabaran arek ngejat ka beungkeut pari durian dilakonan teu aya tungtungna naha kumaha bet kieu jadina. Disabaran teu beunang disabaran arek ngejat ka beungkeut pari durian dilakonan teu aya tungtungna naha kumaha bet kieu jadina. Nasib naha kieu teuing abong-abong ka jalma anu teu boga kasalaki teu aya ajena lamun diomongan musir sangeunana indit imah cenah arek kakolotna pareng diteang teu aya jentulna. Disabaran teu beunang disabaran arek ngejat ka beungkeut pari durian dilakonan teu aya tungtungna naha kumaha bet kieu jadina. Disabaran teu beunang disabaran arek ngejat ka beungkeut pari durian dilakonan teu aya tungtungna naha kumaha bet kieu jadina. Dilakonan teu aya tungtungna naha kumaha bet kieu jadina.
sang tunggara ngaguar lalakon hiru ngahudang kapanasaran minat nadata ngan dina lamunan aya katresna nembongan tina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga haruman pinangih jeung kabagjaan patukur dina lamunan abdinya muntah hirup lan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan aya katresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga haruman pinangih jeung kabagjaan patukur dina lamunan tinggal kahayang buktina teka sorang tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalirkeun kanyaan nu cileun dina hate tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalirkeun kanyaan nu cileun abdinya muntah hirup lan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalirkeun kanyaan nu cileun dina hate tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalirkeun kanyaan nu cileun dina hate duh Gusti kasaha abdinya muntah hirup lan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan
Dina lembaran melekung hanya kaki mantan diri kata indah. Dina lembaran katresno hanya ringkang can kasurat diri kapi dangdut.
anjen teh sulaya jalan satapan ngan ukur carita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Nantikan video perjalanan-perjalanan saya selanjutnya dengan iringan lagu-lagu Sunda yang terkenal di muka bumi ini. Pokoknya dukung terus channel ini dan tonton terus channel ini. Jangan lupa makan dan jangan lupa bahagia ya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.